Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana tepangkeun nami abdi Gabriel Markus Sammonangan Putra Julu di kelas 10-9. Di dieu abdi nyarioskeun dongeng Sikabayan Ngalanangka. Mugi-mugi sadayana ngadungukeun taliti ya. Sikabayan Ngalanangka. Dina hiji mangsa Sikabayan kerelosan barijeng ngalamun di harepan rorompokanana. Salemot oge mikiran roe tutut sareng lauk anu diala kamari. Kabayan pangnyandakeun nangka anu aya di kebon. Nyandakna anu gede jeung geus kolot. Keheula mak, ieu teh keur ngeuna-ngeuna di dieu nya di titah teh meuni hesese teuing geura ka ditu. Candakeun eta nangkana tong balila-lila. Hehehe, muhun mak, kabayan nyandok heula nangkana kantosan. Geningan capek oge nya. Santos ngadugi ka kebon, Sikabayan ninggalian tangkal nangka anu buana gede geus kolot. Cek Sikabayan teh, "Wih, gara rede nangkana. Rezeki mah emang moal ka mana nya?" Gening jauh oge bumina. Kumaha nya? Jauh kitu. Sok carape di dieu teh. Jeung balik ti payun, yeuh ku abdi jajabkeun nya menggancang ka dituna. Kabayan. Kumaha nangkana Kabayan? Da can deugi kitu mak. Tapi da ku Kabayana oge tos dijajabkeun ka walungan mak. Megancang kitu teu lila-lila. Ari Kabayan tong sangabodor, tak aya caritana nangka bisa balik sorangan. Har, eta mah nangkana we nu bodo mak, geus kolot teu apal jalan deui. Teu bener pisan si Kabayan teh.